Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade ngadamel bolu bade menjungan ka tetangga anu parantos uwi hajian, mudah-mudahan sukanya karena buatan abdi. Pertami-tami urang siapkeun we endogna, tambihan ku gula bodas, tambihan oge ku vanili, saparantos kitu tambihan uyah baraya dikocok-kocok baraya saparantos sadayana larut tambihan ku santan kara baraya saparantos kitu tambihkeun we ieu tepung ketan baraya tambihan oge ku baking powder sareng ku susu baraya saparantos kitu tambihan we ku minyak baraya tuh diaduk-aduknya sampai teu aya anu mengendap saparantos kitu urang kukus we 30 menit baraya urang siapkeun we isianana ieu aya keju tambihan ku susu baraya diaduk-aduk baraya saparantos tadi 20 menit nembe lebetkeun we ieu kejuna baraya tuh di tengah-tengahnya dikerok heula saparantos kitu timpa deui ku adonan tadi baraya ditutup we baraya tuh parantos beres tuh masyaallah tabarakallah urang tambihan topping ieu tah saayana we baraya tuh parantos beres mudah-mudahan sukanya sakitu wae panginten ti pirbados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.